manco mararanco deui. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Haturan salam baktos kasadayana. Mugi adanget ayeuna sapapaosna aya dina sehat lahir tumengkaning batin. Oge salamina aya dina rahmat sareng pitulungna Allah Subhanahu wa taala. Amin ya robbal alamin. Dulur pemirtub kaum dangu sadaya. Alhamdulillah tepang deui sareng sim kuring dina acara dongeng Sunda pancegna dina channel YouTube Dongeng RT Official. Anu sok sanaos basajan ieu channel dieusi ku mangrupi acara budaya dongeng Sunda sareng musik pop Sunda. Dina ieu carios dongeng pamugi tawakuf hapunten tangtosna aya nu kasabit nami nuju alit kasebat asma dewasa sareng kajantenan ieu memang rupa saukur carios dongeng anu dikarang ku jalmi biasa. Kalihna ti eta teu kendat ngahaturkeun nuhun kasadayana dulur pemirtub anu parantos noel subrek, like, sareng komena oge tong hilap toya loncengna supados aya notifikasi kanggo info konten anu enggal. Kalihna ti eta ngaturkeun nuhun kasadayana kru doer atanapi dongeng RT anu kararasep anu terasa tia nyarengan diantawisna editor Cep Agung Permana si ganteng kalem, audio sound De Akmal si hitam manis tah lah, logistik Cep Ajis sami si Black Sweet gitu tah oge ka senior urang sadayana nyatana anu gagah perkasa Ahendra oge taya basa anu paling utama lintang ting ucapkeun jazakumullahu khairon katsira. Dulur pemirtub kaum dangu sadaya atuh supados teu lami teuing ngantosan ieu dongeng urang kawitan. Yuah manco kacapi wae. Disaprak kejadian peuting eta Cipancur jadi guyur salalembur ear kasaban desa malahan eta beja tepi ka lembur anu jauh ka desa anu anggang. Yen peuting harita aya kejadian nu di luar dugaan, dua urang rona jadi korban palastra dan nusa urang mah nu ngaran Beben bisa katulungan taya lian ti ku kakejemana garong nu ngaran Santani jeung Bigud nu ayeuna jadi buruan anu berwajib katut sakabeh urang lembur. Atuh poe isukna Cipancur jadi deg-degan jalma rea disuklakna ti siklukna pada harayang nyaho kana kajadian peuting eta. Malahan pasobar oge pamana Jaka ngahaja datang bari hayang panggih jeung nu jadi incuna nyaeta anak Jaka jeung Dewi. Ti harita sakumna urang lembur khususna Cipancur ningkatkeun kawaspadaanna pikeun ngajaga keamanan lembur. Poe eta layon jae jeung engkos beres di Pulasara, Beben mah kacaritakeun masih dirawat di rumah sakit. Ari Jaka mah tisaprak kejadian eta manehna mineng pisan unggah ka imahna juragan Uteng ku sabab melang. Bisi aya kejadian deui cenah kitu ceuk pamikirna Jaka. Jaka mah atuh geus maronok di dieu bawa Dewi jeung budak. Baturan heula uwa di dieu bari ngadaguan encir datang deui nyakeun we wa da tiap wengi ge abi ngarona jeung Pak RT sareng warga kintenna iraha kitu encir sumping. Ari bejana mah poe ayeuna sugan we atuh nyaan tema abunanih norojol ti pawon bari nangeui baki nu dieusi ku cai kopi jeung lalawuhna. Nya uwa mah meuni reuwas kadatangan deui jalma kitu teh. Komo ieu ngaku anakna si Jarot. Mudah-mudahan we atuh wa tong dongkap deui eta jalma teh. Emangna leres kitu wa eta teh putrana Bah Jarot. Sok kaynya cai heula jang tah aya kulub sampeuna sok buru bisi kaburu ku De Akmal jeung Ahendra si eta masok meakeun kana kulub sampeu mah. Nya ari ningali kana logat jeung peporongosna mah teu miceun sasieur si Jarot we tapi da nu saurang deui mah teu wawuh. Tapi da baheula oge kungsi ngomong Bah Jarot teh boga anak dua. Meureun bener eta teh anakna ceuk juragan Uteng meh ngalimba jeung masih ngarasa tagiwur inggih Santani ngajorag deui ka imahna. Kitu diantarana paguneman juragan Uteng jeung Jaka waktu harita.
Ari anu jadi bahan caritaanana nyaeta Santani jeung Bigud nu kabur ti pakalangan sanggeus keuna ku tenggeulana Jaka sok sanajan sirahna karasa panas bari ngakod Bigud anu masih kapiuhan keneh. Pikeun Santani mah teu dirasa ku sabab sieun Jaka jeung sakabeh warga ngarudag ka maranehna. Geus cukup jauh Santani kabur ti lembur Cipancur oge Bigud geus sadar jeung geus bisa deui leumpang. Kira wanci pabeberang harita anjog ka sisi lembur sanggeus sapeupeting mapai kebon jeung berak nu aya di eta gunung. Put capek euy cik nyangan warung lah ieu beuteung geus kukurubukan. Heueuh bos sarua wing ge tapi belah mananya aya warung. Temal Bigud meh luak lieu ka sabudeureun eta lembur. Anyaeun atuh cia. Tuh katingali kumaneh aya jalma nu keur meulahan suluh. Santani bari nunjuk ka tebeh kulon geuning nyata pisan katingali aya saurang lalaki nu keur meulahan suluh. Atuh teu talangke Bigud jeung Santani nyampeurkeun ka eta jalma. Deulila pok Bigud ngamimitian tumanya ka eta jalma. Woi mang akang babeh om ari warung belah mana euy jeung ieu lembur naon ngaranna? Ceuk Bigud nanya ka eta warga bari ngomongna rada molotot entaya tata kramakna. Ari eta jalma ngan ukur ngareret deet bari ngeureunkeun barang gawena. Geus kitu pok nemalan bari gek diuk ditepas imahna nu didandamparan ku palupuh. Dulur pemirtub kaum dangu sadaya, atuh sateu acana sim kuring ngalajengkeun kana ieu dongeng anu sakumaha biasa bari kintun-kintun atanapi kirim-kirim ka dulur pemirtub sadayana. Di antawisna nu kahiji nyaeta Bos Konveksi sareng Juragan Ranginang asal Cisewu Garut, nyaeta Kang Agus sareng Mamah Iis di Cibedug Palasari Dayakolot. Haturan wilujeng manco ka sadayana. Anu salajengna nyaeta Ustad Pajar Juragan Baso Cuangki asal Garut, Ustad Lukman ti LDI cabang Baleena, Ustad Muhri asal Serang Banten kitu tah. Lajengkeun deui ka Ustad Maksum Hidayat ti Persis cabang Cipicung sareng Ustadah Hajah Nok Maryamah ti Pesistri cabang Cipicung. Haturan bilujeng manco. Lajeng gede ka Ustad Abin ketua DKM Masjid Alianah Cipicung Manggahang. Anu salajengna nyaeta Bapak Dian Rahdiansah atanapi Bapak Odoy sareng Teh Ritana. Haturan wilujeng manco kana ieu dongeng. Lajeng deui ka Bapak Anda Suhanda atanapi Bapak Olin ti PT Inti Kota Bandung. Haturan wilujeng manco. Oge teu kakantun nyaeta ka Bapak Ujang Taryana atanapi Ujang Botar sareng si tetehna. Haturan wilujeng manco. Oge sadayana penggemar dongeng RT sa Jawa Barat umumna sa Indonesia disuklakna disiklukna. Haturan wilujeng malanco mugia urang sadayana dipasihan sehat lahir batin. Oge teu kakantun ka Mang Peni ketua RT 06 atanapi Mang Jalu sareng si Teh Elana. Haturan wilujeng manco. Oge ka Abah Ali si pedagang gorengan di Parapatan Cipicung. Haturan wilujeng manco. Dulur pemirtub kaum dangu sadaya, atuh supados teu nyangkolong teuing kana waktos ieu acara urang lajengkeun. Yua manco. Salira teh bade ka mana? Sok ka dieu tah caralik heula. Nah RT eta ngomong teh jiga ngomong si Ilham kalalakon. Tukeun bae we kumaha nu ngadongengna, sok geus tuluykeun. Bu ditanya teh kalah malikna nya dasar si Bagang sia eta awak nu cangkrang jiga rorongkong we. Sok sia belah mana? Ari warung mun teu nuduhkeun boga kejo teu. Uing minta dahar yo lapar. Untuk itu beli atuh mau mere mah. Tuh bos uing mumpung kerobat uit sia. Ong acat pun euy. Bisi nengat anas teuing Oh, piraku bos. Awak pegeng gitu mah. Parioskeun ge kojor. Sok-sok buru nemalan ari ditanya teh sia. Ceuk Bigud anu keukeuh poporongos ka eta jalma. Ari warung mah rada tebih keneh jang. Bilih bade taruang matuh aya liwat sesa tadi kuring sasarap. Jeung ari ngaran ieu lembur teh nu katelah mah Kampung Saronge. Ari Ujang duaan saha kawit di mana bade angkat kamarana. Ya doh teh sia. Kalah nawaran liwat sesa. Emang na dewek teh ucing kudu leletak. Mun hayang nyaho tuh bos dewek nu ngaran Santani.
anak jawara nu kakoncara ti saban madhab nu katelahna teh Mbah Jarot siapa tuh gebeg eta jalma siga anu reuwas ngadenge pangakuan Nabi Gud. Saha? Mbah Jarot si ado celok nah maneh siga nu reuwas pret pasti apanya aran Mbah Jarot Temal Bigud anu masih lajag-lejek di hareupeun eta jalma. Geus kitu Bigud pok nyarita deui. Ari maneh saha atuh ngaran? Naha di dieu ngan sorangan teu boga cemewe ari maneh? Ngaran kuring mah nu katelah Teh Agus. Ari cemewe teh naon jang nih sok araraneh pisan. Temal jalma nyaritana meh taya karingrang. Geuning eta teh ngaran Agus Bedog teh waktu 5 tahun katukang jadi anak buahna Mbah Jarot. Eta jikalun alah diajak awang kong ulu cek Ceuk Santani melotot meh teu sabar hayang buru ngeusian beuteungna nu karasa lapar. Cenah mah jauh keneh bos, tapi ka warung mah. Tapi ieu si Begeng nawaran liwat kumaha bos? Nah. Geus we nganyel heula uliwat lah. Naon daripada lapar. Atuh geus kitu mah Santani jeung Bigud arasup ka imahna Agus, bari tetep taya tatak ramana. Jauheun uluk salamah asup ka imah batur teh. Ari Agus mah ningali kalakuan eta jalma ngan ukur gogodeg bari hatena pinuh ku pananya. Nah bener kitu eta Santani anak Mbah Jarot anu baheula kungsi diomongkeun gitu. Ceuk gerentes hatena Agus waktu harita. Agus anu kiwari geus lumayan dirina pinuh ku elmu panemu. Oge anu baheula kungsi dibere elmu ku Mbah Jarot anu jadi guruna. Ayeuna asa kagugah deui jeung geus ngarasa aya hawa aneh kadatangan ku dua urang jalma anu jauh tina tata kasopanan. Oge teu matak aneh harita Agus boga rasa waspada kana naon nu bakal kajadian. Gancangna carita Bigud jeung Santani beres dalaharna. Nu satuluyna dariuk nyang hareup ka Agus bari cing palalenyun ngenyot ududna meunang mawa ti juragan Uteng poe kamari. Alah, aduh, ieu beuteung nih ka genah kieu. Lumayan ngeuna liwat maneh. Anyakal we saeutik jeung eueuh dengeuna aing lah. Nya syukur we ari kaanggo mah. Ari salira duaan teh bade angkat ka mana atuh? Nah. Heueuh Gus. Nya alian uing rek umanya ka maneh jujuganan maneh aal euy. Bener Gus. Saminggu dewek apruk-aprukan ka saban lemur. Tapi teu panggih euy kalah ripuh we. Muhun atuh ari salira teh bade naroskeun naon. Pok gera balaka manawi kuring apal. Ceuk Agus nyusul tepus ku pananya. Sok sanajan saeutikna Agus geus surti kana pananya Santani. Maklum, harita Agus geus namahan elmu panemuna tina bag-bagan agama Islam. Kieu Gus pamaksudan dewek jeung bos dewek teh. Bos, bae bos uing ngomong. Nya nyok kumaneh sia jame. An maneh juru bicara dewek teh. Tema Santani meh silireret jeung Bigud. Geus kitu Bigud pok deui nyarita. Uing jeung bos uing teh rek ngaluruh Mbah Jarot. Maneh sugan apa di mana ayeuna? Mbah Jarot geus 5 tahun taya raratanna. Cik maneh apa teu euy? Ceuk Bigud nyaritana bari ngenyot ududna. Ari Agus mah dati tadi geus surti kanu rek ditanyakeun ku Bigud. Teu lila Agus pok ngajawab. Oh, eta nu rek ditanyakeun teh. Ember. Nah euy maneh ciga nu apal Gus Santani meh ngorejat tina diukna sabab ningali paroman beungeutna Agus jeung jawaban Agus siga nu pinuh ku pangharepan. Heueuy, maneh apanya? Bigud nyusul tepus ku pananya. Kuring apal lur di mana ayana Mbah Jarot. Tapi ayeuna Mbah Jarot teh geus teu bisa ngomong, teu bisa nempo, teu bisa ngadenge jeung teu bisa ngarenghap. Ceuk Agus tandes nemalana. Naon nya? Bener eta teh. Nyok di mana ayeuna Bapak Uing? Ceuk Santani bari nyolongkrong kana samleh bajuna Agus. Niat rek nyekek sabab ceuk pamikirna ngahina ka Mbah Jarot. Tapi jauh tina sangkaana Santani jeung Bigud. Sabab ngan sakilat leungeun Santani ditakis ku leungeun Agus anu make tanaga jero. Sarenteng geduk des. Aw. Nah, maneh ngalawan naon maneh ngahina ka Bapak Uing?
halik bos, halik. Iya mah bagian si saya deui nu kitu mah dijatot ku saya mah mecus Ing siapa bal amari ge maneh eleh wae ieu mah kudu newek. Nah ari marane dibejaan ku dibejaana kalah pepe dengkreng cek Agus bari cengkat dina diukna curela cileng celek gede. Santani geus aya di hareupeuna Agus bari ngalugas bedogna niat rek nyingsieunan ka Agus pencak heula A5. Sok nya ngomong yang ali deui di mana bapak dewek mun teu mere nyaho atawa ngahina ka bapak dewek paeh siapa yang ayeuna. Santani meh susumbar terus hareupeun Agus. Maneh hayang nyaho tuh bapak maneh mah di ditu sare teu hudang-hudang geus 5 tahun temal Agus nunjuk ka kuburan nu aya di pipir imahna. ya doh sia halik bos ku saya halik. Bigut meh nyerenteng sarua ngarasa ambek ngadenge ucapan Agus harita tapi ngan sakilat Santani ngahadang ka Bigut nu narajal rek narajang ka Agus. Geus kitu mah teu anta parah deui Santani sabrut narajang ka Agus ngabubat babitkeun bedogna dibarengan ku ilmu andalanna nyaeta ilmu Batara Karang nu kasangking ku manehna. Tapi sabalikna Agus teu ngarasa hariwang ngayonan panarajang ti Santani sabab geus kajudi ilmu Nabah Jarot leuwih unggul merek ka manehna tinimbang ka Santani nu jadi anakna. Nyata bener pisan dulur harita serangan Santani geus sakitu lilana can aya nu keuna kana sasaran istuning terus-terusan ngakan angin. Yuk Dayak dak plos sangeyeng plos kan saukur kitu jeung kitu Agus nadah serangan na Santani. Ya baunya cangka euy awak begeng bisa gelut maneh tapi tong waraat oh sia dasakeun ye silenya pedog newek hiat Set yuk seret sangeyeng plos anu sakitu kalina serangan Santani teu bisa nebus kana sasaran. Beki dieu amarahna Santani beki muncak nu akhirna jurus jeung ilmu Santani geus teu jadi ukuran. Pikeun nyerang musuhna sabalikna Agus manehna beuki tenang ngayonana. Saperti hana harita Agus bisa ngasupkeun peureupna dibarengan ku tanaga lapisana anu rosa keuna kana iga burungna Santani. Aya kana sababaraha kalina malahan bedog dina cekelana ngaceng sapada harita. Salantang yuk plos dayak dak seret plos yuk bledak jebret sleng dengap jebrot ada solonton sampoyong jaligje gebru. Santani harita rubuh alatan kena ku sababaraha kali tenggelan ti Agus. Atuh sok sanajan awak Agus leutik tapi ilmu jeung pangalamanna jauh beda jeung Santani nu kakara saparapatna ilmu ti Mbah Jarot. aduh nah wing eleh gud tulungan gud nah jadi nyarinya di tengah ku musuh teh. Santani bari nyengir ngarasakeun ka nyeri sakujur awakna. Nu saterusna sasambat ka Bigut ari Bigut mah ningali Santani geus namru teh lain nulungan kalah ngadegdeg sakujur awakna sabab ngarasa saber ku pangabisana Agus. Komo deui Agus katingali mawa balincong niat rek nuluykeun belahan suluhna. Ari panyangkana Santani jeung Bigut mah Agus teh siga nu rek ngaroga hala ka manehna kacapi deui A5. Sok marane ayeuna teh kitu wae hirup teh tong kitu atuh lur kabatur teh sok nganggap remeh ajenan atuh batur eta teh sarua jeung ngajenan diri sorangan ceuk Agus nyampeurkeun ka Santani bari ngajingjing balincong. Atuh nu satuluyna Santani jeung Bigut beuki ngompot komo Bigut mah nepi ka jemlong baseuh calanana. Hamperu hampura we uing rumasa uing duaan kateter ku pangabisa emang. Temal Bigut bari moyongkot niat nyampeurkeun ka Santani nu jadi dununganna bet ayeuna mah ka Agus teh nyebutkeun emang. Nyau awak dewek aya leuleus euy ayeuna mah
jeung nahanya eleh wae gelut teh atuh naha euy asa bau hang serius teh sia. Iya bos, calana uing basuh bos. Naon cia maneh ngompol bebel ka ditu sia paingan bau hang seul. Temal Santani nyoba nguniang hudang sok sanajan era jeung awakna teu pukuh rasa keuneuna. Jika itu bisi teu percaya kana ucapan kuring mah. Jigali kumaraneh kuburan Abah Jarot cek Agus bari seuri mesem ningali kalakuan eta dua urang jalma nu satuluyna Agus ngaleos niat rek nuluykeun pagaweanna. Mang ela tulungan heula ya uing. Temal Santani bari nyekelan dadana niat rek nyampeurkeun ka Agus nu ngaleos. Sok atuh bos ayu bos ayu. Bigut nu saterusna ngagondeng Santani nuju ka tepas imahna Agus. Kasampak Agus keur sidengdang bari ngalepus udud bangun anu nikmat. Rek naon deui maraneh nyampeurkeun ka kuring. Mang ampura nya nah mang teu maehan kuring pan kuring teh geus nganyarikeun ate emang nah teu dipaehan. Nya mang hampura rumasa kuring ka teter jajaten ku mang ari mang teh saha atuh bisa ngelehkeun kana panggebisa bos uing ku batur mah teu neuraku paneungeul jeung dikadek atuh mang. Geus lah kuring teu hayang loba nyarita nu teu puguh pan tadi geus dibejakeun. Jigra ini ti dieu bisi kanyahoan ku sakabeh warga maraneh bisa cilaka. Temal Agus tandes. Nya atuh alik itu mah uing rek init dieu tapi sabeme uing init uing aya ngabuktikeun nempo layona bapak kuning. Oh nya mang baiklah uing nu ngagalina mah uing sanggup bae mang. Cek Santani jeung Bigut mesa tujuan niat hayang ngagalina kuburan Abah Jarot. Pek mun hahayang maraneh kitu mah tapi aya syaratna. Naon mang syaratna uing sanggup? Bener mang sarua uing geus sanggup. Sok atuh ari sanggup mah siapkeun diri maranehnya ayeuna mah. Siap kumaha mang asa can kaharti. Siap naon mang atuh mono? Nya siap ayeuna mah waktosna seep. Jodoh teh hanas manco. Ya mau uing katipu. Heuleuh waktosna dulur seep. Cak urang tunda heula di handeuleum sieum mangsa datang urang samper deui. Insyaallah sanes waktos urang lajengkeun deui kanu bagian ka-8. Sim kuring pun RT Uya amit punur amit mungkur. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Permios manco.